Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi Ananda, Abdi Arum, bade ngawawancara salah sahiji pegawai desa, tapi ngawawancarana di Bumina kusabab harus poe Sabtu jeung Minggu sanes jam kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia abi tos di Bumina Bapak Wahab. Hatur nuhun nyaning nya sebenarnya pertama hatur nuhun keduana abdi teh di Desa Babakan teh bagian kasih pelayanan di antawisna nyaeta kangge pemberdayaan seseueurna di antawisna membawahi PKK Karang Taruna MUI sareng sadaya nu sifatna kebudayaan. Terus kumaha sistem didamelna? Sistem damel atau sistem kerjana nyaeta melalui musrembang sareng ketua BPD dimusyawarahkeun naon bade nu dilaksanakeun. Hari Bapak iraha mulai damel di desana. Alhamdulillah abi ngawitan damel di desa teh tahun 2017 nyaeta waktu aya kosongan di kepala dusun Karangedang. Nah, setahun alhamdulillah dipercanten ke Pakuwu anggetesan dikasih kesra desa Babakan. Duy ka ayeuna alhamdulillah. Terus saha wae anu damel di desa? Total anu tangtos pertama kepala desa, sekretaris desa, kasih pelayanan, terus kasih kesejahteraan, kaur perencanaan, kaur umum, kaur keuangan. Nah, eta ditambih paling OB. Nuhun Bapak tos bade diwawancara, hapunten ngawagel waktosna. Sami hatur nuhun silaturahmina, mudah-mudahan semua tugas neng sadaya di SMA aya kelancaran ka sadayana. Amin. Mohon hati-hati nyaninya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu hasil wawancara abdi ngeunaan pagawe desa sareng Ananda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.